Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nepangkeun wasta pun Aski Mutiara Ilmiah kelas 4B NIM 2207888 mata kuliah Teknologi Digital, dosen pangampu Bapak Harisanto Sanugraha MPD Fakultas Pendidikan Bahasa dan Sastra Pendidikan Bahasa Sunda. Di video ieu simkuring baris medar hiji tutorial tina aplikasi Sketchbook. Tutorial anu baris dipedar nyata lengkah-lengkah nyieun poster tina desain manual ka desain digital tanpa ayeuna pelajari. Aplikasi Sketchbook ieu teh nyata aplikasi pikeun nyieun gambar, sketsa atawa lukisan anu berbasis digital anu bisa ngamudahkeun saderek tina hal seni rupa anu berbasis digital. Di dieu simkuring bade nyieun poster ngeunaan pasanggiri sajak Sunda anu dilaksanakeun di hiji sakola. Sajak teh mangrupa salah sahiji karya sastra Sunda anu bentukna karangan puisi ti hiji pangarang. Tah urang salaku generasi muda zaman ayeuna kudu ngamumulai budaya Sunda sangkan aya salawasna. Urang mulai wae ka tahap kahiji di video tutorial ieu. Tah tahap kahiji di tutorial nyieun poster ieu teh nyaeta nu kahiji nyieun sketsa manual di buku sketchbook. Tah, saatos nyieun sketsa, urang buka wae aplikasi Sketchbookna. Sanggeus dibuka, asupkeun gambar anu tos di-scan. Ku cara pencet kotak salapan di luhur, pilih anu galeri. Asupkeun gambarna, pencet tanda checklist anu di luhur. Tah, langsung wae dimulai. Rapihkeun sketsa di tiap sudutna ku technical pen anu aya di fitur. Tambah elemen-elemen gambar kanggo pelengkap. Lajeng warnaan ku kuas atawa warna-warna anu aya di fitur. Di dieu simkuring nyandak tema gugunungan wayang sareng mega mendung nu masing-masing komponen dina ieu poster patula patali sareng kasundaan. Tah, sakitu tutorial nyieun poster nggunakeun aplikasi Sketchbook. Simkuring Aski, Program Studi Pendidikan Bahasa Sunda, Fakultas Pendidikan Bahasa dan Sastra, ngahaturkeun nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.